Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun Bapak Adil A. Fadila Kusuma, Ketua Badan Pengurus Yayasan Atikan Sunda. Kahidep sedayana siswa-siswa atau napi murid-murid anyar SD Yayasan Atikan Sunda Wilujeng Sumping nuhun parantos sarakola di dieu sing balinter di dieu sanes mengumpul pada diajar pelajaran sakola sapertos sakola sanesna, namun oge hidup sadaya bade diulang bade diurukan perkawis kesenian Sunda, sing nyaraahnya karena seni Sunda. Ka anu janten sepuh murid sepuh siswa atur nuhun parantos mercantenkeun putrana sakola di dieu, insyaallah urang dididik sasae-saena nyuhunkeun pangdorongna pangjurugna ti Ibu Rama balik atau napi sepuh murid atau napi siswa supados kahontal naon anu dicita-citaku Yayasan Atikan Sunda nyata prestasi kahiji budaya juara. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun wasta Ibu Atik Rahmawatika, Ibu kalasan janten pupuhu SD Yayasan Atikan Sunda 2 sareng janten guru bahasa Inggris. Wilujeng sumping ka siswa-siswi SD Yayasan Atikan Sunda 2 prestasi kahiji budaya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun wasta Ibu Elinda Fauziah Indiarti di dieu Ibu ngaulang kelas hiji SD Yayasan Atikan Sunda 2 Bandung. Prestasi kahiji budaya juara. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun wasta Ibu Ai Nurhayati SPD ngaulang di kelas 2 tambihan tugasna janten Wakasek Sarpas. Prestasi kahiji budaya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun wasta Bapak Deni Yusuf, Bapak ngaulang kelas 3 ngaturkeun wilujeng sumping kanggo merangkali kelas hiji SD Yayasan Atikan Sunda 2. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghilap prestasi kahiji budaya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wasta Ibu Bu Lili Rosmawati SPD, Ibu ngaulang di kelas 4 janten wali kelas 4. Tugas tambihana nyaeta janten wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prestasi kahiji budaya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun wasta Ibu Lini Pujiastuti SPD ngaulang di kelas 5 jabatan tambihana Legian Humas. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prestasi kahiji budaya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wasta Ibu Arianti Rahmi kalasan tahun ayeuna Ibu ngaulang kelas 6. Terus tugas tambihan Ibu di SD Yas 2 salaku bendahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prestasi kahiji budaya juara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat dan tetap sehat. Perkenalkan, wastu abdi Yanti Sumiati, SPD, ngaulang mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 1 dugi ka kelas genep. Tambahanana janten PKS kurikulum. Prestasi kahiji budaya juara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wastapun Yopi Muhammad Alamsah di SDS 2 ieu ngawulang seni budaya dan prakarya kelas 4 dugi ka 6 sareng ngawulang aksara Sunda kelas 4 dugi ka 6. Hatur nuhun, prestasi kahiji budaya juara.